Dinten ieu orang bahas hiji kecap Sunda anu matak kataji, aheng. Sanes kecap biasa, ieu teh enteng parobahan zaman urang. Rujukan urang dinten ieu dicandak langsung ti Kamus Bahasa Sunda. Jadi, cek kamus mah, aheng teh hartina aneh atawa ajaib. Terus contohnya kumahanya, hayu orang tinggali babarengan. Tah, kamus ieu masihan contoh nu sae, radio di zaman baheula. Leres, kapungkur mah radio teh dianggap barang anu aheng pisan. Kusabab aheng muncul kecap turunanana, diaheng-aheng. Nah, ieu bedana, aheng mah barangna, di aheng-aheng mah cara ngalakukeunana. Padahal upami dipikir-pikir, teknologi radio teh geus leuwih ti 100 tahun. Tapi ayeuna, radio teh geus jadi hal anu biasa pisannya. Ieu buktina naon nu baheula aheng, ayeuna mah jadi biasa. Tah, jadi mikir, kira-kira di zaman ayeuna, naonnya nu ku urang dianggap aheng?